Assalamualaikum, selamat pagi kasadayana. Ya ampun, setiap hari main ke kebun tapi ini genjet suka kelewat gak pernah dipetik. Yeh nyaku sabab ayeuna teh asa hoyong leop genjer, ya udah kita petik aja. Ah orang leop we lah, orang ngadambel nu simpel-simpel. Cukup jeung sambal tarasi jeung ikan asin geus we lah wenak makan teh. Nya ari kahoyongna mah ieu teh ngadamel lotek genjer kusabab suukna teu aya yah geus we lah di leop wae oge jadi. Tari basa ari babasaan kolot mah ari ngamam genjer teh sok genjer deui. Nya teu sih ari abi mah sabodo teuing we lah yang penting mah emam enak jeung leop genjer jeung sambal tarasi entos we ngalimed we lah. Ari cek emak teh mah keur usumuyang ieu teh ngan beuki daang we ari teu beuki daang kumaha atuh emak da emamna ge jeung lalaban jeung coel sambal ge mantap. Komo deui gratis teu ngaluarkeun acis tinggal daek nangalah ke kebon teu enak kumaha coba. Aduh nya teu karaos ari bari ngocoblak mah petak petik di kebon teh beres deui.